ngadongeng heula. Jeng jeng. Sampurasun sadayana, kumaha damang? Nami abdi Mika Maleaki ti Kalompok 3. Dina podcast ieu kuring sareng rerencangan abdi rek nyaritakeun sasakala tangkuban parahu. Dina episode kahiji abdi bakal nyaritakeun ngeunaan mimiti hirup dayang sumbi. Kumaha? Geus siap? Lamun geus siap, hayu warurang mulai. Kacaturkeun di hiji leuweung aya bagong putih. Eta bagong teh gawena ngan tatapa bae. Geus mangpuluh-puluh tahun. Ari anu ditapaan ku manehna hayang boga anak awewe sarta bangsa manusa. Dina hiji waktos bagong putih ngarasa hanaang. Manehna indit ka hiji tegalan, deket Walungan Citarum. Barang datang ka dinya manggih batok balokan. Loba pisan eta batok balokan teh. Urut nu moro uncel kadinya. Aya hiji batok balokan urut tuang Kangjeng Prabu. Eta batok teh aya cayan. Nyaeta cika hampangan Kanjeng Prabu. Barang geus marulang, kapanggih ku bagong putih. Lantaran hanaang, leguk bae cai nu ngemplang dina batok teh diinum. Ari geus nginum, kawas aya nu nyalira kana awak bagong putih. Kawas nu ngandek reuneuh bae. Lila-lila bagong putih teh reuneuhna beuki gede. Ari gubrak orokna jelema sarta awewe geulis. Pohara bae bagong putih teh atoheunana. Anak teh diciuman, 3 lentor bari disusunan. Eta orok teh tuluy dingaranan Dayang Sumbi. Nalika geus gede, pok Dayang Sumbi teh nanyakeun bapa, "Ibu, ari bapa kuring teh saha?" Naha jelema kawas kuring atawa bagong seperti ibu. Nyai, anu geulis anak ibu. Nyai mah henteu boga bapa. Mun enya mah boga bapa, meureun aya di dieu. Tembal bagong putih. Piraku ibu, sakabeh makhluk ge kapan pada boga bapa. Boh manusia, boh sato, hewan. Ngan bangsa kakayan anu henteu boga bapa mah. Lantaran anakna pok deui, nanyakeun saban waktu. Akhirna bagong putih teh balaka. Bapa hidup mah Kangjeng Prabu. Di ditu aya di karaton. Cek bagong putih. Ngadenge kitu Dayang Sumbi pohara berwasenana. Jeung ujuk-ujuk penasaran hayang nepungan bapana. Sakitu weh carita ti abdi. Lanjutanna aya di episode kadua nya. Dina episode kadua aya rerencangan abdi Afjal nu bakal ngalanjutkeun carita ieu. Caritana nyaeta kahirupan Dayang Sumbi. Hatur nuhun.